Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Sampurasun. Signuring puji sinareng syukur kasangakeun ka Gusti Allah Maha Suci. Kalayan widi mantenna urang tiasa riung mulungpoy parompok jonghok. Teu hilap sholawat miwah salam salawasna ka urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap kasanggakeun ka para sahabatna, kulawargana, duni urang sadayana salaku umatna. Amin. Satencacana ngaturkeun nuhun ka panaja acara anu parantos masihan waktos sareng kesempatan. Sing kuring ngadeg di dieu saja ngaduhkeun biantara anu jejerna nuntut ilmu di era digital. Hadirin sadayana anu dipika hormat, ayeuna urang hirup dina zaman digital anu sagalana geus canggih. Ku ayana HP jeung internet, urang bisa meunangkeun ilmu kalayan gampang. Tapi urang kudu pinter milih informasi sebab teu sakabeh anu aya di internet teh bener. Dina daerah digital ieu nuntut ilmu teu kudu salawasna di sakola hungkul. Urang bisa diajar tina video, artikel, aplikasi, diajar online. Tapi urang oge teu meunang jadi males sanajan gampang. Urang oge teu meunang jadi males sanajan gampang, urang kudu tetep rajin maca, latihan, jeung nanya lamun teu kaharti. Ku hitungna, hayu urang manfaatkeun teknologi pikeun hal anu hade, ulah nepi ka waktu urang kabuang ku hal nu teu penting. Moga-moga urang sadayana bisa jadi generasi anu pinter, rajin, diajar, jeung bisa manfaatkeun teknologi pikeun masa depan anu leuwih hade. Hirup Sunda. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.